Kejayaan Sunda atau kalau di Sri Baduga Maharaja juga Maharaja tapi begitu napisan anu gugur dibubat ya yang wastu kancana terlihat hubungan tuh pada naon aja pada sejarah atau pada naon gitu dari Sunda mah ada global nage pisan itu disebut suku bangsa bangsa Sunda mah. Oh, atau kieu nya mendingan orang titik ka definisi we heula nya sapados ngatosnya. Definisi atos mawitan ya teh. Atau sambil teh. Sambil hoyong maluruk Sunda. Naon-naon heula hari Sunda teh. Berarti kan tina kecap Laras. Hari kecapnya nyata ucapan, kata-kata. Bahasa Inggrisnya mah word, bahasa Arabnya mah kalam. Sunda, hari Sunda teh pihak di nana cekartun kapal mah cahaya, bersih, cai, herang, kinclong, gencelang itu Sunda. Kurang Inggris mah sebutna Sunday. Poe na panon poe. Eta Sunday panon poe. Day teh poe. Jadi Sunday teh hari pertama na aya terang aya alam bulan teh. Sunda poe kahiji teh Sunday. Poe na panon poe. Tah, iya. Di urang disebutna we poe soma. Semua negara di tiang dari bukti Aijen orang mah hiji Wahid atau lebih ahad terbaik ahad Tuhan teh hiji poe kahiji poe Isnin Salasa Arbaa terus duwi ka Sabat 7 jadi Sunda mah nomor hiji nu bikin gelar kadunya teh Nur Cahaya Nur Muhammad teh Sunda. Tah, iya rada menarik dikaitkan antara Sunda Cahaya teh sareng Nur Muhammad. Ai Nur teh naon? Cahaya teh naon Sunda. Nah, geuningan. Ngaguluyur ieu. Gitu. Sunda teh mimiti ngoncorong kadunya alam dunya brai. Di Nur Muhammad ti ditu kan ada Nur teh cahaya. Sunda. Enggak ya hiji gunung anu Gunung Geulis jeung Gunung Kasep Sundara jeung Sundari kan. Papasangan Gunung Sunda mohon anu jelema Kasep Sundara, Gunung Geulis Sundari. Jadi setelah tanah Sunda ke cahaya. Lamun cahaya bersih herang mau kotor maunya. Laras. Cahayaan. Jadi orang Sunda mah Kasep Geulis orang Sunda. Lain Kasep bebeungeut teh nana lain Kasep gelis penampilan anak tapi jero-jero nugikeun ka lebat-lebat jadi itu merapkeun mah Sunda teh kebersihan kaweningan hate kabersihan geuling isina nyaeta hatena Al-Qur'an nyaeta surat Nur An-Nur ayat 35 Allahumma nur samawati wal ardi wa tilafina inaha ayatil kaditu aya Allahumma nur samawati wal ardi wa tilafina terus kaditu tah surat Nur 35 teh cahaya na manusia teh didinya cahaya di atas cahaya anu beuki minyak nage tina zaitun geus ngalebiheun nurun ala nurin teh nya nur ala nur teh cahaya di atas cahaya teh semanga surat Nur 35 nu mawi upami aya nu maot mah dikureupkeun poekan mohon dipoekan tong dipasihan Yasin pasihanna surat Nur atuh lepat merenang anu engke oge kah engke lepat engke da ayat mah teu aya nu lepat sebenarnya cocok teu pamaksanan sareng anu dipraktekkeun atos ngaos hartosna surat Yasin teh kan dakwaan mah nya nu maot rek didakwa ku urang da dumpak ngadakwa mah Allah Subhanahu wa taala diwakilkeun ku malaikat namanya macakeun Yasin urang mah ngeukur ieu turunan anak masihan baterai masihan alam nu poek pek gegeledegan dibere ngira ku urang Nur
Disebat Sang Padang teh eta pangintennya. Gunung Padang di dia. Ya. Negara Padang. Negara Padang. Ai negara Padangna ieu. Oh iya teh negara Padang. Kawasan negara Padang. Padang. Punten lupa mitiasa motong. Disebat negara Padang teh memang kapuk raya raja, aya nagarana atanapi mengistilah hukum. Aya. Aya rajana aya. Moal teu aya nu nyebut lamun eueuh buktina. Oh, aya teu aya. Moal teu disebut ku urang lamun eueuh. Ya, lupa teh dari awal aya, eta disebut awal aya. Daras. Eta mah geuning tina Sunda mah ke luas leuh nama kapayun. Mohon. Sunda ngawitan ayana di dieu di alam urang peteteran teh di ngawitan di ujung Indochina Vietnam duit kawasan Melanesia Mikronesia Pasifik teh wilayah Pasifik mohon teh disebutna paparan Sunda Sundaland teh eta las Islas de las Sondas disebutna Portugisma paparan Sunda. Jadi kabeh itu ujung Vietnam di Melanesia teh orang Sunda salembur urang teh. Sing ngaran jeung teh nya. Ieu mah soal Sabar. luasna tah. Bukti deui teh ngaalitan teh saneskeuna naon da seueur intervensi pangintennya. Jika kalender Sunda mah umurna 14.000 tahun. Tah ieu. Kalender Sunda mah 14.000 tahun kan kapenang Bali sampai 1558 yang lalu. Kalkulasikeun tos ajeuna tahun 1858 cek Sunda teh anjeunna. Kada gaduh aya di dieu kalender Sunda. Kalender Sunda. Tangkeun dina kalender Sunda teh aya iraha mimitina malak, iraha mimiti tandur, iraha mimiti panen, malam renalingkeun, jam sabaraha naon segala aya dina kalender Sunda. Dina kalender Sunda palintangan kanggo rezeki mimiti gawe, mimiti segala teh ieu teh. Ieu teh kalender Sunda. Tahun keuyeub ayeuna. Tahun keuyeub. Namanya sasasi ya itu sasasi kartika ya. Tahun babi orang Tah dina tos we nya mah urang potong tengah we. Mangga. Tah ieu Beda cuan beda itu. Aya nu disebut Raja Sunda. Mohon. Anu Raja Sunda nu berkuasa teh nya eta di Galuh. Nah eta kapuasan sana. Ngawitan dieu mohon. Kumaha cita-cita Kapukuh Majapahit hayang nyatukeun Indonesia, hayang hijikeun kawasan Nusantara. Aya Indonesia mah. Tempat lima Nusantara. Sadayana dialehkeun ku Majapahit, aya Sunda. Pajajaran. Sanes Pajajaran. Cacan. Sunda we orang Galuh. Janten cindak nama ku Mahapati Gajah Mada teh di siang lain dipersatukan dengan perang. Sadayana oge Sunda mah teu tiasa. Kunaon teh eta? Naon? Kunaon itu? Kaparoskeun wani kada we kitu kan. Pasti. Janten mah kieu we cenah diakalan urang bebesanan. Nah, oleh ikatan pernikahan We nya di Pinang disebat Putri Citra Resmi Diah Pitaloka. lu terkenal sama Diah Kan Pitaloka. abdi kira da bingung teh ge masih kena pertanyaan abdi. Nah, kitunya Mohon. buat orang Sunda nu ka ditu lain manehna nu ka dieu da di mana-mana ge lalaki nu nanyakeun awewe. Ieu rahasiana naon ya? Buka rahasia sama tenaknya. Ya. Keun ada caritana geus kitu. Mohon. Diah Pitaloka dijajab ka ditu. Mau misi perdamaian perkawinan. Di desa Bubat dipegat pasukan Gajah Mada. Di dia we cenah bertenda, berkemah. Aku dulu mau di istana. Di istana di Tanjung Bubat we di pasihan tenda. Heug ieu Putri Diah Pitaloka itu kudu disebakeun sebagai patalukan. Ya namun kata orang surah dihina kitu. Ditempatkeun di Bubate di Karajaan nama disarioskeun kitu. Disebakeun. Sanes ka mun ka raja urang teh. Nya saudara. Mangga ka ditu wahai upacara ke masrahkeun ieu putri sebagai tanda sebat di Pataluka. Oh, keheulanan ka jeung sendiri. Itu Ayo urang pasukan dengan sabaraha pasukan istana pas pampres. Aya itu kavaleri. Pasukan Prabowo nya moal kenging. Nya toh? Iya. Urang mesti dia pas pampres paling-palingnya sakompi. Oh, itu range teh segala rupi. Tapi daripada orang girang
kajian pae terang bubar di ka putri dia kita lakukan lagi pada sendiri bunuh diri pendek cerita mayatna segala jasa dicandikan kan gitu ya dimakamkeun di Wali di Sarangga Mulyan sanes di Astana Gede Wali kayak alun-alun Surawisesa aya kan itu aya di kedah kan itu insyaallah masa anjeunna teh Kumargi Prabu Wastukancana teh ku gagah-gagahna dipika cinta ku rakyat Sunda Harum namanya Ibu Kiat Kartini Harum namanya Harum bahasa Sunda nama Prabu Wangi Poncara Gaduh Putra deui Raden Pamanah Rasa Raden Pamanah Rasa kuburu sok jago dan segala rupina keur pemuda diangkat ke jantan raja silih wangai keur ngaganti Prabu Wangi anu aya mengganti Prabu Wangi jadi Prabu Silih Wangi nami nama Raden Pamanah Rasa nama nya diutus ngadegkeun ibu kota di Pakuan ngajajaran lagi Paku tangkap Pakuna ngajajar istana aya 5 ngajajar Pakuan Paku jajar janten anjeunna dinobatkeun sebagai Raja Sunda Galuh da ngahijikeun antawi Sunda sareng Galuh dak ibu kotana di Pajajaran sabab lamun di ditu Galuh sirik lamun di Galuh awalnya sirik nyeun di Bogor ibu kota Ibu Margina di Bogor teh salarasna mah nyambil jalan tengah supaya ulah pipaseun jangan politik caket ke Sunda Kalapa pelabuhan ke luar negeri ke dagang eta teh ayeuna janten Jakarta ayeuna janten Jakarta janten pisina tos luar biasa tuh Pamanah Rasa teh Sri Baduga Maharaja teh dak gue jantan raja aduh nikah suur istri nate anu kacatat ku Akima di Nagaptar ya 35 Aisyah nama 155 keun we eta mah rek dongeng mohon ngan anu aki terang dina carita aya di dieu mah 5 hiji Kendring Manik Mayang Sunda dan anu janten Permaisuri Permaisuri teh nyai Kendring Manik Mayang Sunda langsung kena aya di Dewata Haji timbangan ten Dewata suur upami Subang Larang posisina nama larang istri kada 5 atau kaopan kecil boleh dibuka kadayana kadang gantos raja lahir weh Surawi Sesa anjeunna internasional dagang dengan Portugis dengan Sunda Surawi Sesa wika digambarkeun hiji monumen disebutna Padrau monumen di Batu ditekan Raja Sunda Surawi Sesa aya di museum Jakarta Batu Portugis nu ngaranna eta teh damelan Portugis Padrau disebutna perjanjian Padrau perdagangan atas nama Raja Sunda Surawi Sesa berarti upami kitu mah tos internasional zaman eta oge tos go internasional cigona waktu Batu lala wora lewat bos tatos we nya pokona mah deug buika dina hiji kurban ada 125 sapi sekali kurban zaman harita teh itu kan mau ditikahkeun atuh ka Subang Larang ai sanes Islam urang boga budak dikawin ku raja heuh asal asup Islamnya ya nya geuning itu Islam yang ditikahkeun ka putrana Imam Kuro mun di Karawang Subang Larang dua putra Santang Kian Santang Cacan Rara Santang Kian Santang nu bungsu bungsuna Rara Santang rasa aya deui Walang Sungsang Prabuana ya Kian Santang nu katilu kaopat bungsu Raden Sangara Raden Sangara kan bungsu kade kedah apa sejarahnya bukan Rara Santang dan kos nami enten Muaddi Siti Muaddi dinikah ku Sarifah Mudai dinikah ku saudagar di Mesir ada putra Sarif Hidayatullah jeneng Sunan Gunung Jati ada putra putu kan sana iya teh putra tisaha itu buka tisaha sana mah ngan putu we dari sana teh itu
Ari Walang Sungsang sakerabuana Sunan Rohmah. Kian Santang, itu Prabu Kian Santang, kawasan raja kecil di mana gitu. Akhirnya Raden Sangara, teman dekat saturkeun terkenal. Mohon. Kian Santang mah kadang-kadang sok nalahna Gagak Lumayu. Gagak Lumayu Kian mohon. Santang. Mata aya leuweung santang Melaras. di mah pinten deui. Eta mah beh ditu Langkung tebih. Weh, Langkung sepuh. Langkung. Jadi sanes-sanes tempat Prabu Siliwangi Kian Santang sanes. Emang Rakrian Sancang. Rakrian Sancang teh putra raja anu ti hiji awewe gelis di Pilungguran. Raja nuju Buburu. Moro itu. Kita rumah negara bogoh ya ditikah ada putra hiji Rakrian Sancang madi akina teu wantun masih hanami Raja dan raja. Yang pemuda ti Sancang Rakrian teh pamuja pamuda ti Sancang kadongeuna panjang nya di kabukah di kasana panjang dongeng Eta Rakrian Sancang teh. Rakrian Sancang Duit ka Mekah segala. anu perang sareng Rasulullah di perang Badar teh anjeunna duit kakenging pedang Rasulullah anu ayeuna disimpen di Panyalu. Ya itu teh. Ada eta. Ahli jeung Kian Santang. Kian Santang budak-budak Bapak Prabu Siliwangi. Pokoknya mah 700 tahun. Ya Rasulullah mah tahun 672 tahun. Iya mah 700 tahunnya can ngadeg-ngadeg acan kan itu mah ketemuna. Dan terdapat logika. Janten memang kena aya pelurusan sejarah. Iya, itu barengkok sadayana. Tidinya mah tos we tidinya ngadeg Pajajaran si Prabu Maharaja. Keuna dong ini nama sulun ge aya Prabu Putra, Prabu Sakti, Prabu Ratu, Nilakendra, Puan, Ika. Terakhir teh kumarin Cirebon ku Demak sareng ku Cirebon. Iya. Ke Banten sareng Demak. Teu kiatan ku Rembu kedua. Ya. Nya mundur ti Pajajaran ka Pandeglang. Kita mangsa raja saha? Musia Mulia atanapi Raga Mulia atanapi Surya Kencana atanapi Prabu Seda. Mohon. Tah satahun sate acana huntagna Pajajaran upami ningali kapayun ieu Pajajaran moal Kiat lah. goyang mahkota ditunjukkeun mahkota bina pasri sama istrinya ditunjukkeun mutus opat terbesar Sumedang Larang di sana bikin kan di sana ulun di HP tanda kekuasaan Pajajaran aya di Sumedang Larang ayeuna enggak aya di Mesir dititipkeun ka Prabu Besang Ulun gitu. Setahun berikutnya ya kaping 8 sasih Mei tahun 1578 dina masa bulan gelap. Nah, kalau di Sunda mau bulan Caang Ya, paro Caang. Puntag Pajajaran. Sirna ing bumi teh ya. Kaping 8 Mei. Ya, sirna ing bumi tilem. Aya tapak-tapak. Aya suur tapak di mana salah sabiosna di Gunung Pangrango. Waktos pun Bapak kaditu poe cara bade didamel perang. Bade kabiles bade ilang. Di sana ku Bapak dialihkeun. Eta ngawujudna naon tah? Tos ratusan tahun atau ngomong wujudna naon terus dikalinya meureun cara kinten-kinten taneuh we. Eta teh punten jami atanapi barang tah eta teh. Penjelasan eta teh. Taneuh. Oh tanah nawungkul. Taneuh na udah teh nama teh tamboro ratusan tahun. Mungkin puluhan tahun gak tos ancur. Aya mohon. Kan ku jalan jangit ulah yang pernah ka Cibideng dulu jeung kedep ngadieukeun sarakeun di dieu. Diringgikeun we di dieu. Bubar we tah burak. Nya Pajajaran. pas pampres nama ka Cibeo ka Kanekes ka Kartawahat Baduy teh apa? sanes Baduy Kanekes mah ulah nyebut Baduy Baduy mah penghinaan Belanda ka urang Sunda anu dianggapna urang teh nyaeta bodoh sehingga urang Badawi Jika orang Baduy Karena kes nu nyebatna ke orang Palamun Jokowi nya kemarin make baju Baduy pakai baju kanekes ayo cek urang cek itu urang mah teh sebutna baju Baduy Sunda buhun mah nya
Tadi anu kan satos katakan carioskeun pamitos ti Bogor kan satos burat teh aruntag gitu. Kan yang Prabu teh ngageser ke Pandeglang. Ka Pandeglang. Tah di Pandeglang. Nah, ngadamel deui kerajaan atau napi Seolah-olah ngadamel kerajaan tapi itu semegah itu. Nah, kok cipang salikana mah dicanak. Perbuatan ieu teh. Batu Gilang teh. Ari campang salikana dicanak ka Banten tapi ka ayeuna aya. Ari mahkotana ka Sumedang. Mata kabeh duanana parasea sanu pangkawasana kursi atau mahkota. Cek abdi tes DNA kemudian DNA bener yuk kuring saya satu yuk parbut mahkota apa yang mencalikan pantas parbut kursi ya jadi pejabat ternyata DNA Sunda mah ngaco segala aya cenah macarana di antarana segur terah-terah teh walaupun bener-bener terah kudu bisa ngajawantahkeun ngajabarkeun kieu atuh dalamun lain anak itu nama moal apa punten abdi mah alhamdulillah baru dak diri mah apa ka Muhammad Putra Abdullah Putra Ali katur jantan ka pujian segalanya nabi kapau apa ya apa ya aki ge poho cenah aki saha buyut teh saha di mana duka teuing kuburan lagi di mana cenah kudu apa di Sri Baduga Maharaja sudah bisa sah kan ka Prabu Ratu Prabu Sakti Nila Kendra Prabu Siamulya Tinu Siamulya beruntag ya kasihkeun ka ditu tadinya mahkotana Tinu kasih ieu mah Garuda Putra suur hingga Pakuan panandian ukur pananduan agung Dipati Pura Agung Dipati Agung yang naya dirja anu disontak ulang makanna paling mana setak ulang teh daerah mana sontak ulang ujung berung Ujung Berung Bandung. Rakyat Ridwan Kamil meresmikan hiji jalan naya dirja hijau abdi main ngaranya naya dirja firman naya dirja yang naya dirja angkat ke Mekah wih di Mekah gentos nami Haji Abdul Manaf ngajak di Mahmud yang jadi bijak jantan yang Mahmud teh eta dongengna jantan Nabi Asina mah tadi Naya Direja Punten Nata Direja Nata Direja ramanya Naya Direja nah nami Islamna Haji Abdul Manaf yang dalam Mahmud yang dalam yang kita ngajarkeun kailmuan oke bebesanan sareng Syekh Abdul Muhi nya putra yang agung ya eta mah kasela anu nurunkeun ka Mama Cigonewa idinya gitu ieu punten motong ya ieu kaitanana Eyang Adipati Kertamanah sareng Eyang Mahmud kumaha tah loncat teuing jauh baya silsilahna benten jalur oh benten jalur pertama aya di dieu aya orang nyarioskeun dieu heula datang iya mohon yang dalam Mahmud Gaduh Putra Kiai Sakti namanya Kiai Sidik tapi Eyang Saidi teh waktu ka Mekah menuju arah kene wih di Mekah mana cenah anak kula Saidi batas pupus pasti kaci itu yang di Allah datang di Mekah segala aya deui kudu aya deui mungkin itu Allah bohong pulang kali makamna dibuka ti keur koronangan saya di ada nabi Eyang Sidik teh mohon Kiai Sidik Eyang Saidi Gaduh Putra Eyang Jamblang Putra Eyang Jeneng Gaduh Putra deui Eyang sebutnya Eyang Raden Raja Yuda Raja Yuda tatapanna di Gunung Sepuh panatapannya sekat Rengganis yang berarti Umar di Kaanggo ku raja zaman eta dianggap janten jaga satru yang sepuh Gaduh Putra deui Raden Haji Abdul Jabar eta teh tokohna nu dipikokolot keur ngadirikeun kota Bandung
Mangga buka sejarah Kabupaten Bandung yang disebut Haji Abu Jabar salah seorangnya. Putrana aduh putra deui di ngaranna mah Brajayuda deui. Brajayuda anom jadi itu sepuh ya anang jeung mama Kunci Gonewah. Aduh Raden Duye. Abdi-adina ka Mayo. Ya. Ti Raden Mangkurat Nata Praja putra ti tadi Raden Brajayuda Anom putra Raden Mangkurat Nata Praja lur hormat Babakan Ciparai. Iya lurah itu. Gaduh putra pun bapak. Tuang Rama namanya saha? Endih Nata Praja. Endih Nata Praja. Endih Nata Praja tuh. Iya di Panemdak lagi. Iya. Tadi mau. Di nomor 5 Bungsuna. Biasa. Ya, itu mah gitu. Itu Mayang Sunda. Di petang sama-sama. Apa laki ya bener mau yang ngaware. Udah kayak ciwur. Waktos eyang ketos ibadnya. Waktos eyang. No. Iya. Gaduh putu yang disebut eyang Madiukur. Dia ada di Pasar Maya. Nikah Haji Putri. Kemudian Saribanon. Kemudian Saribanonnya putra ke-14 nomor 14 Prabu Gesan Bulutus. Nyambung deh ke Sumedang jadinya sambungan namanya. Itu sejarah menurut abdi teh aya tadi didaftarna dina tembok Mohon tadi terus di canak tadi sebagai bumbu kama eta we hilang. Naon kailmuanan yang Raja Muda atau Nafiti Prabu Siliwangi. jantung tiasa keras-kerasan silaturahmi ka ieu. Sok ya. Eta mah bumbu kabeh hilang. Eta belah tangan sahasa. Belah, tutup.